ye. Jep, awina udah ya? Iya, awe rasanya gak ada orang. Beli di mana sih? Eta di Haji Oding. Wah, si kalah beli nuara di kebun loba. Duit orang pakai beli rokok. Sialan di tadi kamu ngomong nak tuh dah. Idinya, saya sama. Ya ini mah duitnya nggak sebanyak, Jep. Beak. Beak pakai naon duitnya, Jong? Sama ai penting ai sok nangkuban masih. Ikan teh tah, naon teh. Selot. Depo aing. Siapa emang duit aja kerja sorangan. Ayo untuk di bagian. Kamu menang kok aing bere. Mana menang tuh? Ya encan si Jep. Ya kayak menang aing peti aing menang. Ayo aing mah anggeuskeun heula. Siapa ku aing karek diangkat jadi bendahara. Maksud aing itu yang celengan Jep, main gitu teh supaya nambahan. Aing mah. Siapa keur harese duit segala main selot. Ye, aing cek budak teh sok mareunang budak ge. Siapa budak didenge. Aing percaya ka budak sok sinariung teh Jep. Aing miluan. Mimitin aing menang emang lagi. Eta duit kan lain duit leutik, Yong. Duit gede eta teh. Siapa main pake wae. Aing gadar naon ayeuna. Wah, ki aing menang, aing penting aing menang. Wah, bejakeun ka Kang Komeng sih mah urusan aing. Ulah tuh Jep sama. Mal jadi sih diangkat jadi bendahara. Rusak kabeh negara mun bendahara kos kieu. Eta Jep. Duit pan kabehna teh samiliar ye. Pan meuli si Pengki. Coba eta sepenginan urusan ana sih dibere duit. Gawe henteu. Yo. Aing kikian teh hayang maju hirup. Yo Jep. Si Pengki merena cik Kang Komeng. Kewan Jep kasih Pengki. Waduh. Balik. Iya. Menerima gali sepiteng. Jadi Bonus lele jumbo. Ide saya, Yong. si Yong, Bah. Jepri bohong, Bah. Si oge kamari. Aing kamari Yo. ngomong ka aing, Yong, orang ngieun tempat. Aing mah setuju Itu, ya. Dengekeun, setuju aing mah kreatif sia. Jepri, Bah. Ye, Yong, Bah, Yong. Ari tadi siapa salah-salah? Cian ulah pan gua abahnya. Heuh, tadi na cieun Aing mah ulah. setuju. Masa tujuh Abah? Setuju. Umuran kawasia asup ka pabrik ge geus hese. Ayeuna kreatif sia begali sepiteng. Setuju. Tuh, cek aing, Jep. Usulan aing mah halus. Eta duit mah burasna, Bah yo. Kurang modal, Bah. Ya. Sabaraha peruna? Jep, sebenarnya Jep. Tadi sih ngomong kasar. Ya karek beak saem, Bah. Didukung ke ku aing. Datang ke imah aing. Aing naon? Kapan perlu modal? Nah, Iya. Si ulah ngilu. tah. Ulah ngilu anggeuskeun heula. Akhirna mah ayeuna. Engke penting. Penting cenah. Sabah. Nu kali itu kira-kira duaan Dua anak. Oh, duaan, Jep. Siapa menang sorangan wae. Geus intina mah aing setuju. Engke penting sia duaan ditungguan di imah aing ya. Oke. Duitnya, Bah. Nya nyokot duit mah perlu modal. Siap, Bah. Pokokna mah penting ka imah, Bah. Oke, siapa? Tah, cek aing ye. Siap. Oh, Siap, Bah, ya. siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duitnya. Tah. Si ulah loba omong ieu geus dimodalan ku Kang Komeng. Wah, Jep, tapi aing palingannya kita situ aing sok loba poho. Makana ayeuna ngomong heula, ya engke duit anu nang diabalek wayahna tong hayang. Oh, tah. Kan duit Kang Komeng beak ku di dinya. Geus kajeun lah aing. Tapi sih anggeuskeun ye. Oh nya heuh mah kudu dianggeuskeun. Eta ngomong-ngomong Kang Komeng kira-kira nyaun moal. Ulah bebeja, mainna kedeung ka dieu ngontrol.
Akhirnya terus Di sini mah, yang penting duit orang mah. Jepnya. Kita ngomong si Pengki nyahoan moal Lah, tanya. gampang eta mah. Abah ka dieu. Eta mah urusan sia mah duit mah. Eta Aing teu kabere ah. masalahnya si Pengki geus nyahoan Jep. Urang teh dimoran ku Kang Komeng. Ayeuna si Abah. Nyangke si Pengkina kolingan heula. Jep, Yong. Jep, Yong. Sikaya jelema. Heeh. Banyak. Kang. Jep. Jep. Eta, bos. Buset, Cum. Kumaha proyek ieu beresan? Buset teuing mentang-mentang bos. Kang, tinggal ya tuh. Sakieu mah. Lain ieu duit saem, piraku cuma nyeunuk kieu. Wah, geus nyeun naon, Kang? Apa ditangin plang di tempat pos ieu? Akang di lamun datang teh dalam datang ke kandang domba nya. Assalamualaikum ke. Da jelema ieu teh. Kieu-kieu ge. Ya, dengekeun ngaranna saem mah. Kudu kuruko atuh minimal. Yo, Kang saem Ulah, teh ieu ku si mah. Pengki dicokot 200.000 nya. Siapa geus ka dinya dinya? Ke dieu eta mah. Ya, Kang kos nu teu nyo barang-barang ayeuna wae pan marahal. Sebab online wae dieu. Meuli awi ke online nya. Heeh. Saem nu kieu. Ilok batur daekeun ka dieu. Huh. Buset, Akang Iya, teu iya, apa ieu, percaya. Kang? Ieu chat warna beureum, emang kitu meuli di Indonesia. Di mana coba? Nya di luar negeri lah. Ieu mah luar negeri kabeh, Kang. Luar negeri kabeh ieu mah, Online. yo. Ieu yo. Impor ya, impor. Oke, emang gitu. Buset emang Kacangan. Aing pokoknya teh nyaho-nyaho kudu 3 bulan kudu balik modal ya. Jep, 3 bulan. Buset. 3 bulan. Kira, Kang. Sabab aing eta duit lain duit pribadi, duit nang injem, sarua wae. Nah. Kade ye duit teu bener ye. Malah bener dah Kang ka usaha ge, Kang. Bener eta nang nginjem, Kang. Nang injem. Aing jabat di bungaan deh. Waduh, saem jadi saem setengah. Terus ieu kumaha, Kang ieu amun geus kieu? Kang sakirana mau ngamodalan setengah mah. Saya rek nangan bos deui ye, nya. Heeh. Ulah kitu pan duitnya geus dicokot. Hah. Nya kan tibang duit mah engke gampang urusanana nya. Apanya 3 bulan kaburangkeun 3 bulan ge Jep heuh teh Jep. Ieu Kang minimal modal 3M Kang usaha kieu teh. 3M kok. Ya Kang ketimbang saya mah geus Sok ngaco. hitung-hitung Akang ayeuna awewe hiji online. Heuh, anu mah Kang kieu we sanggup keneh. Ulah nanggung ngamodalan teh. Lamun teu sanggup ya kusaha pulangkeun nya. Heeh, nangan bos anyar. Siap teu Akang. Ampura ye. Siapa sarua jeung ngajak ribut ke aing gitu cara mah aing modal Gak ada Jep teh aing ge. kieu. Iya sih. Aing sepalaur aja. Saem cuma nu kieu. Bater. Kang kopana Akang nyawa beres lah. Pokoknya aing teu nya saem mahe teu mahe kudu mahe tah. Lamun teu mahe beulah kudu sia ku aing. Jep, beli behak deh. Sia men beakeun wae cai ulah. Aing mangkat ye. Beulah ku aing lu sia tah. Penting. Goblok. Engke urusan jeung. Saem cuma nu kitu. Sugan teh ruko aing mah. Aing bisa molor di dinya ieu mah. Mege mungeun dan dinya hes di dinya mah. Urung. Si Jep. Coba geus kieu kumaha. Duit sama dibeakeun. Jep, saya teu inget tadi aya Kang Alek meh manehna. Meh Kang Komeng kan aya Kang Alek. Heuh, ke urang Waiting. hitung-hitungan aja Kang Alek kumaha. Kang Komeng embungeun manehna hayang ngurusin tetep hayang jadi bos wae. Bos tai, ieu teh bos tai ieu teh tah. Piteng teh. Konek bos tai nu penting jadi bos. Ajan bos tai ge. Berarti orang minta Kang Alek 2 miliar. Nah, pulangkeun. Pulangkeun 1 miliarna. Heuh teu. Heuh.